Pendidikan teh mangrupakeun pilar anu penting dina kahirupan urang sadaya. Sebab jalmi anu berpendidikan bakal mendakan kabagjaan dina kahirupan. Pendidikan oge mangrupakeun salah sawios wasilah pikeun urang sadaya milari ilmu anu manfaat kangge diri sareng manfaat kangge umat. Seueur pisan keutamaan pikeun jalmi anu ngaduhan ilmu di antarana Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal ngangkat derajat jalmi anu berilmu. Kumargi kitu, hayu urang sadaya utamakeun pendidikan sangkan urang tiasa jadi jalmi anu ngamalkeun kena ilmu. Hayu urang sadaya ngajadikeun pendidikan sanes saukur formalitas, tapi hayu urang sadaya jadikeun pendidikan salaku identitas kangge diri urang sangkan urang sadaya mendak kabagjaan dina kahirupan dunia sareng kahirupan akhirat. Wilujeng siang tepangkeun nami abdi Raihan. Ayeuna nuju ka Mulia. Siap. Mulia ayeuna urang aya beberapa pertanyaan. Kahiji, kumaha cara Mulia nyiapkeun diri pikeun ngaharepkeun harapan ujian di sekolah? Aja nyiapkan diri teh biasana sabulan sebelumna kuring teh belajar materi nu bade diajarkeun. Terus yang kedua ngurangkeun waktu mainan gitu. Kedua, numutkeun Mulia kumaha sakola bisa langkung ngadukung bakat sareng minat Mulia. Ngadukung teh selain dari gurunya, dari fasilitas, dari tempat-tempatnya gitu. Tapi paling sering saya emang guru. Nah, guru teh biasanya ya gitu. Mereka nu mengajarkan kita, berikan kita belajar tuh mengerti bakat dan minat kita gitu. Guru BK tah terutama. Tanyaan katilu, pelajaran naon anu paling pikaresep ku Mulia? Jeung kunaon? Pelajaran nu paling pikaresepnya agak esai sih, tapi kimia tah. Kunaon tah kimia? Kimia teh meskipun temponya agak cepet nak, apalagi kuring jeung Pak Andi salah satu guru kimia di dia, tapi belajarnya teh seru, fun dan ngajarkan kita untuk berpikir kritis dengan cepat kayak gitu. Kaopat, naon tantangan anu sering dihadapkeun Mulia dina diajar? Tantangan lebih ke kebiasaan gurunya. Kadang teh aya guru nu malas atau enggak teman teh suka teh serius gitu loh mau belajar, suka main-main kumaha ya gitu. Ya, pertanyaan terakhirnya, kumaha cara Mulia ngabagi waktu antara diajar jeung ulin? Bagi waktu ya itu tergantung diri maneh sendiri gitu. Jadi maneh mau komitmen atau enggak itu tergantung diri maneh. Misalkan anjeun nggak bagi waktu 2 jam main, 2 jam sejam selanjutnya game itu gitu. Tergantung komitmen dari diri maneh sendiri. Enggeus nuhun pisan ya Mulia karena dapat ngabagiin waktuna. Ya, antor nuhun. Terima kasih. Nepangkeun nami abdi Misha. Ayeuna abdi sareng Pak Ruhim. ya. Ayeuna abdi bade ngawawancara Bapak ngeunaan pendidikan. Nah, kumaha pendapat Bapak ngeunaan suasana diajar di kelas ayeuna? Diajar di Taruna Bakti khususnya di kelas 10-7. Murang kalihna rame-rame raweseun haneuteun sareng murang kalihna bala lager pisan insyaallah.
Naon strategi Bapak pikeun ngungkulan siswa anu kurang fokus di kelas? Biasa nama murang kalihna ku bapa diemutan difokuskan karena langsung karena pelajaranna sareng dikhususkan karena eta murang kali dipiwarang misalkan dipiwarang baca heula supados tetunuh dipiwarang keluar heula. Nah, gitu heula sapertos kitu kacai heula salang sagalupina. Ayeuna kumaha cara Bapak ngeidentifikasi kebutuhan diajar siswa anu beda-beda? Nah, biasana murang kali anu di kelas anu berbeda-beda murang kalihna ditinggal heula tina kebutuhan ya misalkan ayeuna belajarna mengenai misalkan baca tulis Al-Quran. Nah, si murang kalihna engke dites heula hiji-hiji. Nah, ke sejauh mana engke murang kalihna baca Quran sapertos sakumaha, teras hafalan sakumaha, dan ke katinggal sagala rupina di dinya. Namutkeun Bapak sabaraha penting peran pendidikan karakter dibandingkan pendidikan akademik dina ngabentuk masa depan siswa? Lamun ditinggal tina segi agama karena Bapak mah diajar agama, pelajaran agama, janten anu dikhususkeun nama dina akhlaknya, akhlak budi pekerti, janten murang kalihna tiasa adabna teh saya pisan gitu ta seperti gitu dan tinggalnya tina adab heula jadi si anak itu kedah dikelola tinu akhlakul karimah nah seperti itu di sekolah teh pembentukan karakterna tidinya heula. Lamun Bapak gaduh kendali penuh karena sistem pendidikan naon parobahan utama anu bade dilakukan pikeun ningkatkeun kualitas pendidikan? Lamun gaduh kendali penuh sapertos di sekolah we heula nya misalkan janti kepala sekolah janten kepala sekolah. Nah jadi yang anu diprioritaskeun heula teh nyaeta tinu segi akhlak perilaku teras engkena anak pelajaran teh kana fokuskeun kana pelajaranana. Nah upami tos fokus kana pelajaran lajeng kana pendidikan yang anu memang umum gitu seperti gitu. Jadi inti nama anu kedah dipajukeun mah tina segi akhlakna heula dan perilakuna kumaha eta murang kalihna da upami pinter oge ari akhlakna awan mah sasah engke kadituna janten utamina mah perkawis jujurna eta seperti itu. Oke, hatur nuhun Bapak. Ya. Mangga sami-sami.